tunggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 penyakit 320.000 penyakit diturunkan malam Rebo wa kullu dzalik bil yaumil arbi'al akhir min syahri Safar. Nah Rebo nu bakal datang Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan. Nah jadi Rebo isuk Rebo Wakasan ulah waka kamamana ulah waka ngadara naon nginum cai salalim geula di unggal lembur nyararieun kiai-kiaina silahkeun terus ke embergeun terus pikeunnan ka masyarakat sak gelasna 5.000. Wah aya racunan ya kajian kumaha ge kiai aya racunan ieu lamun aya make kos kituan ulah diinum geus bade meracun ya racun ikhlas itulah mun nginumna urang lamun bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal waba والطاعون والفتن والمحن والهموم والغموم والكروب والأحزان والشدائد والشر الأعداء ما لا يكشفه Bismillahirrahmanirrahim. Oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang siapa teu bicus jeung embung siapa geus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bismillahirrahmanirrahim keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalnya nginum ya aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo dia age nu keur nginum napas mah kebo jadi lamun urang nginum aju napas eta teh kebo dongkol berarti ya sakumaha anu kusim kuring dijelaskeun minggu kamari bahwa dina minggu ieu urang donatur bikin acara haul perlu dikanyahokeun supaya orang mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji urang iman ka Allah, dua iman ka Kangjeng Rasulullah dan selanjutnya nomor kahiji pisan urang kudu iman ka Kangjeng jeung kudu cinta dibentukeun ku urang ku babacaan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuk nu mana bae maca sholawat. Jumlah sholawat 4.444 urang kakarak talar hiji 4.444 kakarak talar hiji atawa dua. Jadi lobaan keneh nu geus katalar talobaan uncan asana moal katalar kabeh dipaksakeun ge datang ka di kubur moal bisa. Tak nomor hijina sholawat mah eueuh deui ialah maca dalailul khairat dihizib-hizib ngan kudu ijazah poe Jumat ti dieu ka dieu poe Sabtu ti dieu ka dieu poe Minggu ti dieu ka dieu kudu ijazah teu meunang sabaca-bacaan cenah deuk dibaca bae sholawat ieu loba nu kajadian haju ngahaneng ditanya boro-boro ku batur ku pemajikanana ge teu daek ngajawab mabok sholawat. Jadi sholawat di loba teuing mah mabok saruha bae ulah kula wanitip ulah dibaca eta dalail lamun can ijazah
sebab keras mencara obat mah milikna ieu model ektasi. Jadi ieu mah asal dileg-leg atuh geus aju molotot. Mun cara rokok ieu mah gele. Ganja. Ulah. Urang lamun sayur bae tadi ganjaan model di Padang, di Aceh sayur tadi ganjaan. Keur ngadahar keneh haju berat bae mata. Hayang es kuat. Eta kekarak segerintil. Wow, lamun dihisep. Waduh. Dunia lenyap. Urang asa ngapu, asa jadi raja. Asa doang atuh henteu. Bantak haram. Ieu ge maca bangsa dalail teu diijazahkeun heula lain hiji lain dua walah wah weuleuh ulah. Ahli-ahli Allah lah nu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, terus di zaman a'immatul arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Dilanjut terus ke tahun 500-an. Zaman Tuan Syekh, zaman Imam Ghazali. Terus dilanjut ke belah di urang mah zaman para wali-wali sana. Terus dilanjut ku al-ulama warasatul anbiya. Di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin Banten, nunggeus teu asing deui di Banten, Babad Banten. Tuluy anakna Maulana Yusuf. Dilanjut terus ka dieuna ku para ulama-ulama Allah nu henteu berbau Golkar, berbau partai, hatena benar-benar hiji beli i'la'i kalimatillah. Ulah asup partai kudu tanpa asup partai acak-acakan. Pan cenah kitu amat teu kaharti aing mah moal kaharti Gusti mah. Sia mah ngajina ge nundutan bae. Deuk kaharti di mana tuh? Ongko cenah ulah asup partai, ongko kudu asup partai asalnya anti jero partai berjuang. Ulah cara kiai Golkar. Hayang duitna, hayang pamerekna, hayang pangagung. Eta nu ulahna. Sebab tanpa asup partai secara praktis urang eleh ku batu. Tapi ketika urang asupna asal-asalan jadi ngarusak. Kumaha sih cenah kieu kitu we pokona mah sia mah. Emang teu kaharti balik we sia mah mending ka ditu. Emang sia teu kaharti bae naon ge. Kumaha kudu kitu bila perlu nyieun partai. Nyieun partai, jangan dobrak kebatilan-kebatilan. Ngan hese jasa neangan figur, neangan sosok anu ikhlas. Tanpa dibarengan ku ikhlas, moal beres boro-boro berjuang di negara, cacak-cacak khusus di agama gehese. Komo dek ngadirikeun negara dek diganti ku urang ieu dasar-dasar negara make dasar-dasar Al-Qur'an. Kudu ngan diperlukeun ikhlas, sabar. Jadi kudu nyieun sebenarnya urang ge partai ti kuari jang kahareup usulkeun PKB geus aya,
mungsrut petilu 2 kali mungsrut PKS 4 mungsrut pan malain mungsrut teh mah odol-odolan nyaman guys bintang bulan komo bintangna di mana bulanna di mana aja je partai-partai Islam tah ieu encan katingali bergerak nah sebab teu ikhlas pada ngabogaan kepentingan setungtung pada ngabogaan kepentingan di luar ketentuan moal ngahijina naon ngahijina dina eta bae diunti aya be unti ayo eueuh unti neangan atuh emang nu dimaksud ge unti atuh geus we ka ditu jadi kunti tah ieu lamun urang mantep mah nyieun partai sok geura dipangmikirankeun coba urang nyieun partai naon hayu asal lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur nanaon karak dinya mantep wah cenah kiai hese ulah ya cenah tuh ulah neangan nu ikhlas teh boro-boro jangan dirikeun agama nu mantak kuari perang eleh teu ikhlas lamun urang ikhlas wow la ilaha illallah hiji ikhlas jeung la ilaha illallah sajuta teu ikhlas timbang di akhirat nu hiji bakal leuwih berat tibatan dunia jeung isina ditimbang jeung la ilaha illallah hiji ikhlas beratan keneh la ilaha illallah sajuta la ilaha illallah tapi teu ikhlas gitu keneh maca sholawat eueuh nanaon salat tu ikhlas 2 rakaat doang jeung 1000 rakaat teu ikhlas bakal beratan nu 2 rakaat 2 rakaat salat ikhlas ngambai ka handap 1000 rakaat tapi teu ikhlas apung-apungan kitu perbandinganna rakaatani 2 rakaat ti jelema ahli Allah eta leuwih ngaberatkeun timbangan dibatan abid banu sok arari ibadah barari biasa pikih doa eta kan keterangan loba jasa mantak ku ikhlas mah bakal menang nanaon di zaman Kangjeng Nabi saeutik kan sahabat ikhlas menang zaman tabiin saetikan non Islam ikhlas menang urang kuari lantaran teu ikhlas ngadenge peperangan eleh teu ikhlas tapi lamun ikhlas masyaallah pokoknya bisa dibuktikan aya nu hese ge urang ikhlas insyaallah babari diomongkeunana hese dilaksanakeun tumantak coba teangan ikhlas ku cara kumaha bae dibentuklah ku ahli ikhlas supaya mantep ialah thariqah ieu teh janga ikhlaskeun geus bisa ikhlas teu kudu asup thariqah thariqah teh penemuan ahli ikhlas geus saha anu nyieuna nyanalah anu dipake ngara Imam Syafi'i boga ikhlas boga thariqah Syafi'iyah Imam Maliki thariqah Malikiyah Imam Ghazali Ghazaliyah Tuan Syekh Abdul Qadir Qadiriyah Imam Naqsabandi Naqsabandiyah Imam Rifa'i nuduhkeun kieu ieu carana Rifaiyah Imam Tijani Tijaniyah terus misalnya Haji Pendi bisa nuduhkeun Haji Pendiah geus bae kitu misalna ikhlas dan dagang karungna Pendiah aduh tah eta perlebuan teh nuduhkeun cara-cara ikhlas bisa dipertanggungjawab
lantaran kabeh diakur ti Kangjeng Nabi. Ti Kangjeng Nabi ngan ti Kangjeng Nabi mah teu dipraktiskeun sebab langsung. Kabelah dieuna mulai ti sahabat ti tabiin dibentuk. Aya zikirna, aya tafakkurna, aya muraqabahna, aya khidmatna. Macak cek Tuan Syekh Abdul Qadir, hei manusia, ulah suuzon sakali, sapoe, atau saminggu atau sabulan milu geura jeung kula diuk babarengan engke bakal kapanggih ngeunahna ibadah. Sapoe bae can kapagi sapoe coba saminggu, can kapagi saminggu coba sabulan, engke ge bakal kapanggih. Aya beda perasaan batin. Ulah zahir bae coba do di urusan teh batin coba urusan. Coba bisa sapoe ge sapoe, teu bisa sapoe saminggu coba, teu bisa saminggu sabulan. Coba datang ka kapanggih ku kula dek dituduhkeun. Hayu milu jeung kula diuk babarengan. Asal ulah nundutan lecak janatan. Sebeuting wuduk silakan. Kegara karasa cek Tuan Syekh. Kula lain sombong dek nuduhkeun, dek diajak ka Allah lantaran kulana geus wau jeung Allah. Fokus di urang bae hayu urang ka bupati hayu sia ki aing geus wau jeung bupati. Hayu aing geus wau jeung gubernur Atut hayu. Hayu geura ku aing diumrohkeun sia. Hayu geura ge dimunggah hajikeun dibangun engke ge mungsrut geura sia. Diajak orang ke presiden lantaran geus wau. Urang lamun aya jelema ngajak ke presiden nyandana teu wau, siapa yang heuli tampiling gua sia. Ngajak-ngajak aing. Tuh. Aing geus wau urang geunah diajakna ka dieu jalna ka dieu bahkan atuh aman bahkan diaping ke presiden. Wih, ngeunah. Geus kontek-kontekan jeung nya. Iya Bapak ada di mana? Ini di warung kopi. Oh iya. Presiden lagi di warung kopi. Iya. Bohong berarti presiden. Masa presiden nongkrong di warung kopi? Emang presiden lain jelema jak presiden. Oh, atuh boleh bengan atuh teu boga muruah. Satahap. Atuh, orang pasar mah barang dahar di pasar tuh masalah. Tapi ustad badahar di pasar di masalahku. Wih, udah ustad dahar di pasar. Nangtung di daharna. Jadi masalah. Ayo orang pasar mah tugas tadi masalah gitu. Jadi sama kom. Nah, ieu ndek jaritakeun ahli Allah nu ku urang kuari dek di haulan adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al lobalah para habaib nu nanya kenapa sih Pak Kiai maulidan enggak dibesar-besarkan kok haul Tuan Syekh dibesar-besarkan. Maulidan mah unggal lembur hayu terus eta ge sarua di dieu maulid di dieu mun dihijikeun gede lantaran merasa memiliki kabeh pada hayang ari haul mah kan aya aturan-aturanana. Jadi ndek bae ge mangga ngan lepas ti aturan bakal moal aya nu daraekeun sebab patalina khusus jeung batin. Hiji nu nyekelan haul mah ulah hayang kam pamerena pan hese tah. Pan hese. Ieu mah ongko haul Tuan Syekh, ongko nyana. Lumayan jadi sakeuna ieu. Kajian dapur mah. Sia bakal anggeus sakali dua kali moal aya nu nerus moal aya nu hayang-hayang. Lantaran eta tah di jerona. Ulah hayang bahkan kudu berkorban ti heula. Mentak loba nu ngayakeun haul hajung geusaan bae kunaon? Atuh menangna 10 juta, nu 5 juta ka kantongnya na. Pan eta kos kitu pan bolon eta kos kitu. Teu meunang tah. Ieu syarat-syaratna loba, mentak lamun teu anggeus nyana ijazahna atuh mal beres dan mentak kudu make ijazah. Maulidan mah bebas-bebas. Nah ieu ahli Allah nu ku urang neuk dirayakeun. Mentak
lamun batur hajat nanggap orkes biasa orang nyumbang abeh kana bareng maksudnya yuk keliningan jaipongan aing ge nyumbang tah 1 juta 2 juta 3 juta maksudnya nyumbang pokona di akhirat nang ge ulah siapa kana neraka aing ge milu atuh peduli pantah nah ieu ge urang peduli ahli Allah urang supaya kabawa ku ahli Allah jadi akhiratna ahli-ahli Allah lempang dina cahaya ikhlasna nuku Allah engke ditahan ulah waka ka sorga coba tungguan heula mana nu baheula milu nu baheula peduli ulah waka ka sorga ulah tahap cahaya geus ngemprai yauma yas'an nuruhum dina poeannyana leumpang di jero cahaya ilmu jeung ikhlasna maka nyonong geus hayang ka sorga ditahan ku malaikat ditahan Allah ke tungguan heula cak Allah melalui malaikat beusi aya murid-murid anu baheula milu engke tinggalin waduh nyana nangtung digopay kadi saya iya je pending weh sono iya enggak pernah ikut ini mah aduh di sono ih cek lah ieu ge milu ngaji meren teh henteu ya milu mah milu pamtukangan lah di ditu tah eta pan ngeri urang di kitu-kitu nah ieu ke urang dijikeun Imam Rifai, Imam Tijani, Imam Naqsabandi dan lain-lain sebagainya ngepada-pada ngabogaan bendera. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara digiring jenema nu iman ilal jannati ka surga zumara kelompok-kelompok kapilah-kapilah rombongan-rombongan libatkan diri urang deuk melalui rombongan mana cenah kula mah boga bendera koneng atuh Allah saya siap percaya apa kali ya geus cenah kula percaya di Golkar ayo geus pokona mah babarengan ke lempangannya nama ti polese gulimpang wah cenah ge ulah sok kitu endeu kitu bae aing endeu kitu bae kadele di dunia lagi sing gulimpang kiai nu ka Golkar tanu ngabenerkeun ekstrim tah mah nah ieu urang deuk ngarayakeun seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala maka babarengan kula mah mentana petakeun ikhlas boga cenah ieu duit deuk sodaqah 10.000 teh ikhlas ulah bogana 100.000 ikhlas eta bae daripada 10.000 teh ikhlas maning nu ikhlas 100 tibalik tadi teh sih ngomong deuk sababana ge ikhlas boga duit 1 juta ikhlasna 100.000 boga duit 100.000 ikhlasna teh 10.000 boga 10.000 ikhlasna 1.000 boga 1.000 ikhlasna 100 geus bae bukan nama jadi teu kudu peureum teu kudu ikhlas tah balangkeun beda suarana ge keleceng ditoel ku babaturan pan sieu masa sada ikhlasna sakitu geus bae geus pokona nu ikhlas bae ulah datang ka mere 100.000 datang ka imah nirisan cak pamaji kunaon ka aduh kakak inget bae mere 100.000 can nyorang kakak mah ieu mere 100.000 coba aya 7 angin tau emang iya kakak asana paranas tiris ye sodako 100.000 daripada 100.000 haju paranas tiris maningan 1.000 bae ikhlas kak udah bangun bunga nama ti mantas gaji sodako tadi kakak mah ikhlas bara duit 1.000 paingan
atuh teh bakal ikhlas ka eta ge kembali meuli rokok cek kadijakeun bae meuli rokok aya kombalina geus teh dideuleu-deuleu di dikadijakeun duitna sabaraha duit 10.000 meuli rokokna 5 aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sasana eta mah kadijakeun cek tah paling ge 1.000 2.000 geus loba omong ikhlas penting di aku baik ku Tuhan Syekh kayak cakuan saya teh ieu saya ya abdi nu sidok teh sanes baruit 2.000 belah ditu kecakuan saya teh ge kuari mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dieu nu 50 belah dieu anu 10.000 belah dieu nu 1.000 mah geus di mana bae nya lah ya Allah ya Rabbi Karim komo tabanu segala geus ngondisikeun hewan dan lain sebagainya alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi ya munding dan lain sebagainya kitu nah ieu keur carita penerus penegak agama Allah subhanahu terus ataga kuari negakeun agama lamun teu ikhlas acak-acakan bae engkena beda ngomongna kudu aya ikhlasan haram cak kajen hukuman haram cak aing haram beudang saminggu dibere eta teh haram budak haram dibere di budak eta haram sebenarnya mah dibere di eta mah terserah sararia eta mah terserah tah atulah aya keteranganna ieu eta kiai lamun geus kos kitu tah berarti itu mimiten budak kredit teh haram aya bae budak kredit teh lah pertimbangkeun deh heula berkati lo lah tu aya ieu keteranganna milu kanu ngameunangkeun bae si ulah harareset kiai ai geureun haram ai kuari kitu udah loba omong tadi beres sekupit tah ku sorum oh paingan azana ieu mah kieu mah lamun dibere apan sama meureun dakwah kitulah kira-kira jadiana ngahayu-hayu tah eta kiai oplo eta kita kiai teu boga ikhlas mantak ge teger jelema nu boga ikhlas mah teger terus di dunia ieu anu teger gembangkeun agama nu boga ikhlas asal teu boga ikhlas mengpeleh tayelah ahli ikhlas disebut para wali-wali Allah terus datang ka kuari terus hajudek durunkeun ilmu kawalian atuh siapeun jasa guruna baik nu geus maot maupun nu harirup keneh ieu ilmu teh deuk dibikeun ngan saha nu kuatna ieu saha anu siap masyarakat siap ngabedakeun kahirupan nu biasana peuting teh hees ieu mah supaya hudang heula kitu bae heula siap tanti tah batur bakerek nyana mah nonton bola hudang weh siap teh mah kiai cajak kiada teu kudu dibejaan tangkorak sia meureunana pugu eta nu ngundang tsunami ieu mah siap batur kerek nyana mah hudang tafakur ka Gusti siap kitu heula siap henteu batur mah gagayaan nyana mah cumplang-campling lain teh kabeul memehna ieu memeh usul ilallah jadi kudu dirobah watakna ieu mata hayang ngeuleuh nu indah-indah tutup ulah ceuli hayang ngadenge nu merdu-merdu ulah mata hayang ngahes bae oper urang tadina ieu sungut teh daek babacaan dibere babacaan bae ieu dirobah siap henteu model kos kitu nu tatadina nyana teh embung jasa kahujanan antep awak supaya kahujanan kok bisa kitu sih dirobah moal jadi khorikun lil adat mun nyana henteu ngakhorik-khorik heula dirina ngarobah perwatakan nah ieu watak
urang teh hayang sebeuh bae robah ku urang supaya lapar bae eta doang teh deuk siap tah teu kikituana mun urang kawin-kawin mah dititah bae sanajan deuk mengarah kawalian ge kawin mah dititah bae ngan urang teh lamun kawin mah ulah kanu bogoh tuh pan sia embung kan embung bogoh jasa ka ieu ngan kulantaran ieu mah bogoh mah watek tama birayu watek ieu mah aya awewe hiji umurna geus 45 tahun encan kawin nah ieu parawan namangan geus 45 tahun berarti kan aya kekurangan di dirina mungkin hideung mungkin pengek mungkin bae jebleh mungkin dan lain kemungkinan deuk ka Allah mah ieu aya nu geulis jasa ieu nu jore jasa pan watak urang mah hayang ka nu geulis milih nu jore tuh kan sia mah embung lain mah sakeun kajenting teu jadi wali aing kajen aing teu jadi wali ge sakeun kunaon atuh amper teu naik cenah kos kitu siapa mikiran amper bae Pak aduh Masya Allah tak eta hese tak kos kitu hese nah ieu cacarakan jadi wali teh ya ulah nurutin perwatakan kan hese tak kos kitu jam hiji keur meujeuh ngeunah watak urang ngeunah jasa hese udah nu mantap kudu aya pembimbing khusus bila perlunya anak di hadapan guru jam hiji udang sia mandi mano cenah tunu mandi sia mandi salat dipaksa dicarekan entek cik Tuan Syekh Abdul Qadir sapoe bae milu jeung kula atawa saminggu hayu lain titah dahar milu sapoe teh deuk dibere jangan jeung deuk ditembongkeun cara-cara ka Allah ye sia deuk ka Allah mah kieu ye jadi nyontoan nyanan deuk ka Allah nah ieu babacana ieu carana ieu kieu diukna kieu nantungna kieu dan lain sebagainya ayo coba praktekeun bener engke ge lain deui gitu ketika urang zikir tegep sukuna nu kenca ka jero nu katuhu kaluar rada diasupkeun ka jero tindihan bisa etik ulah robah leungeunna di luhur di dieu aya dua rupa aya anu okos tahiyat akhir diuk teh aya anu kos sila ti Kangjeng Nabi aya keteranganana ngan qadiriyah mah milih sila sok geura sila peureum seakan-akan ulah neuleuh dunia peureumkeun geura peureum ieu berarti peureumkeun mata hate kana dunia pencerongkeun ka Gusti Allah sok geura mulaian zikir sesuai jeung aturan napasna kakarak geus sahiji dua grebeg naon tah ulah beunta ulah moal aing moal beunta besi pocong tungtung nama beunta henteu babacaan teu diatur cara oh lantaran kieu ketika urang salat ye thariqah ye Allahu akbar mulai tahareudang tah di thariqah mah hareudang teh watek sebab kahayang nafsu sebab si kahayang nafsu sia mah tiis geus dicoba ku Allah dihareudangkeun tegerkeun eta hareudang mah ieu adalah watak sia nafsu nu bertentangan jeung watak ketika dibere hareudang nafsu sia teh hayangna tiis eta mah biasa tahan di ka Allah keun Gusti ja abdi nu Allah panas ge ti Allah hareudang ge ti Gusti lah deuk di ka Allah keun bae keur ngaji mah bener coba sia salat hareudang geus bae ieu sih make bajuna cek anak kandal deui nya buka ku aing make kaos rin sahabak lah eta dibere ta cara-cara Allahu akbar tengah penting ulah aya kipas ulah aya na ulah make salat urang mah panas tel khusus henteu kipas ngagelenggeng bae eta lain kitu tafakuran ka Gusti berarti watak abdi teh hayang tiis dilawan ku urang syaratna ulah robah
awak temu nangtung ulah aya robah setik aja dilawan ku urang panas teh haridang dilawan watek teh hayang ke sarakaat 2 rakaat tah urang takbir dirubah ku Allah tiris model eta model kos kitu teh dibere tiris jipan jadi tiris sih nah tiris teh age aya katirisan teuing mah ieu watek hayang panas. Nah, kumaha ieu carana supaya yang panas? Ulah make simbut, ulah make jas. Tiris ti Gusti Allah. Watak urang embung kana tiris sayangna sedeng. Da kitulah perwatakan urang engke kebal-kebal eueuh tiris, tenang, tentram, bakalna asa di mana urang ku ngeunah-ngeunah teuing. Kos kitulah tang ngalawan eta tah. Ketika panas ulah make kipas, ulah make AC. Lawan imau watak urang ngalawan watak we. Ketika urang lapar hayang dah watak sama bos kitu ulah siap terus laparkeun menang bae 2 poe siap kuburan iya tetep urang dahar kudu nginum kuna ukuran bae ukuran jam ibadah eta thariqah teh kos kitu lain sakadar zikir diikhlaskeun ka Gusti Allah praktek-praktek eta lah nu hese ketika urang lempang neuleun nu geulis kan ari geus ditapakuran mah ku urang hei mata sia resep ka nu geulis kan watak eta satungtung watak sia dihayukeun moal luhur sia malengos urang neuleun nu jore urang gajebian kan hei watak eta goblok sia deureun nu jore tadi nu geulis aya resep kuari nu jore aya bendu eta watak urang istighfaran astagfirullah Gusti ampura mata abdi encan kuat abdi ngalawan watak mata ketika neuleun nu geulis ngarenghap ranjug hayang nanyakeun nomor HP-na ketika nu jore ngarenghap ranjug embung jasa dibere nomor HP-na ge jang naon watak ketika terus bae diistighfar itu makhluk Allah ieu makhluk Allah Gusti ieu teh nang Gusti aya hikmahan jeung aya rahasia Gusti abdina bae ieu teh anu menanggapi jeung nu neuleuna encan bisa bere abdi kakuatan Gusti engke ge sarua bae neuleun nu geulis neuleun nu jore lain geulis jeung jorena nu dideuleu adalah pada makhluk Allah pada endeka Allah beda geus teh eta thariqah teh lain zikirna hese teh kikituanana boh zikirna mah teu babari illallah cawamun sagede ki illallah eta guru tarakat tolol tah kos kitu ngariung bae asal dinusugi angel la ilaha illallah dinu susah bae ngan 10 itu mah digantung tah kieu kos kitu mah eta tah beta hese teh kos kitu hese tah kos kitu masyaallah supaya akur bae ka Allah ikhlas nah ieu neangan nu ikhlas nu hese torekat gugur ngaguru torekat si saminggu tamat heran ini beres ya geus beres ya nah ieu kuari ente geus datang ka Daulah Sugro nah ieu kuari geus datang ka Kubra saminggu tamat aya nu ngapingna sah jalai gitu thariqah bati baheula ge ye jadi ulah waka ditaekeun ja ieu mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain ngaji teh ieu mah ngaji rasa jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan kangjeng aya di hate mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun mun maca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah salat nu mantak salat de Allahu akbar nyanda bangun eueuh kacape atuh ngeunah urang mah 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat aja bae nyang hunjar kieu aja olahraga bae di masjid ke salat teh deuk salat ke kikieuan heula Allahu akbar beres aja bae ngedeng di Mekah eta kos dari itu lain hayu salat ganjaranana 100.000 masyaallah lain lobakeun salat henteu pan
pura-pura zikir jeung tunggu batur adzan hudang nyanan teh ku husu-husuna parenganan bola mun ditandean mah saember mangacai aya ku ada jelumana di dieu. Nah, ikir cerita para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Engke kumaha tah? Ku tajem-tajemna pemikiranana, akalna, henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan. Diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna. Sehingga dibere ilmu toy aya nu teu dibere, aya nu dibere tah kumaha Allah bae merena. Aya anu lempang ka Makasalengka, dua lengka dan lain sebagainya. Aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya ngan teu meunang ngabejakeun anu. Iza qalat hazami fasaddiquha fa inna ma qalat hazami. Di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah benerkeun lantaran anaon nu diomongkeunana bener bae. Saminggu ka hareup diomongkeun bener, sabulan ka hareup diomongkeun bener, satahun ka hareup Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae. Eta seorang waliyatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami. Asalnya ngomong benerkeun. Mantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami. Sebab naon nu diucapkeun ku nyana cak nyana meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawe mantak jejegut ahli nahu adalah Imam Sibawe. Disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliyatullah idza qalat Hazami fasaddiquha. Nah, eta jelema nyawa. Nah ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir, komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nulai. Urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir carita Ki Umar Rancalang bae geus pohara. Carita Syekh Asnawi geus luar biasa, geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan geus sakecap nyata jasa. Kunaon eta? Bersih mata hatena. Nah ieu ge aya zakar ba'dul arifin min ahli al-kasfi wa tamkin annahu yanzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat. Ba'dul arifin yakni sebahagian ahli ma'rifat wali berarti min ahli al-kasfi wa tamkin nyana nyaritakeun diturunkeun unggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 panyakit. 320.000 panyakit diturunkeun malam Rebo. Wa kullu dzalik fil yaumil arbi'al akhir min syahri Safar. Nah, Rebo nu bakal datang, Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan. Hari Minggu Senin, Salasa, Rebo ngahenen karasa jero. Siapa sok aju ka mana bae? Aduh. Eta ge beunang dikolot ai utang hitung teh pan Senin-Senin Salasa Rebo. Kolot eta bisaan bae ngahenen karasa jero. Cih sok aya tungtungan kitu. Terus bae ka dieu nah, bogan diturunkeun jeung nu kitu. Ijazahna baheula. Fayakulu dalikal yaum as'aba ayyam sanah maka di poe Rebo eta pang berat-beratna poe dina satahun. Geus di dinya aya penangkalna meunang ti Allah. Kumaha carana? Salat 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin minha ba'dal Fatihah surah Inna a'tainakal kautsar 17 marrah. Rakaat awal Inna a'taina 17. Rakaat kedua Al-Ikhlas khamsa marrat, rakaat katilu dan selanjutnya. Ngan mun aya nu ngajak di perumahan, di masjid, di mushola, di sekitar urang ulah milu. Bid'ah. Kok bid'ah sih? Kiai ngabejakeun jelema-jelema nu khusus lah nu salatna urang mah ulah. Geus ngeunaheun ku urang mah dita ulah salat. Ngeunaheun sok maksa. Bisa henteu tungtung nama lain katangkal eta teh panyakit entahan nyana mengondang panyakit ulang susul aja jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nyana geus nyaho eta menyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah milu besi aya ajakan-ajakan ti masjid ti lembur mana ti perumahan mana musa ulah milu
kudu jeung eta jelema ge salat teh sorangan bae teu kudu teh mah ahli ikhlas nu salat ngageng aya doana Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhi wa abihi wajudud dan terus selanjutnya nyana maka pemikiran ikhlas jang kabehan geus nyana bae nu salat bahwa urang mah tarima beres geus kadituna mere kadu bae ka nyana. Waduh, disogok keneh bae burung. Geus, ulah jadat aya geuna naon. Mental lain jang nyana, jang umat kabehan. Upaya saralamat dan lain sebagainya dengan tanda engke tanda nyana nyieun salalim. Salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salalim disebutna dijieun disesuaikeun jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala. Nah, tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi juruna engke aya 5 atawa 4 disebut dupi bisa tawali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi jadi lain kupat tapi ngaranna dupi. Nah ulah gede-gede sok bade kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadaharna sagede lantaran ngaranjeun dupi mah hese nyeun kupat bae kupat make sayur biasa nu ngeunah endogan geus eti gitu. Bisa eta wali badi ngaranna dupi masyaallah. Mundek nginumna urang lamun bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal wabaa wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang sia mah teu bicus jeung embung sia banggeus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bismillahirrahmanirrahim. Keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalna nginum ye aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo jae ge nu keur nginum napas mah kebo jadi lamun urang nginum aju napas eta teh kebo dongkol berarti. Ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rebo isuk ngaranna rebo kasan mun aya nu nyieun di tiap-tiap lembur ulah waka ngadaharna naon jeung ulah waka berangkat ka mamana diawali ku nginum eta heula etalah hasil menang ti ahlil kasfi wa tamkin para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Cenah aing mah teu percaya masalah itu percaya geus datang ka mana kepercayaan orang-orang makin dekat ke Allah makin percaya gerage deket rasa hayang deket ke Allah ka ieu ka guru kege ka rasana lain deui guru ieu bahasana jangan jauhan ka Allah guru ieu mah bener ada ngadeketkeun guru ieu mah lain deui hiji-hijina guru kumaha hatena sebab di jero hate eta adalah ilmu teh lamun bersih dituangkeunna bersih sakumaha cai nu aya di botol lamun bersih cai heran ngurucurna heran di jero botol ternyata ieu teh aya kopian dikulucurkeun aya kopi ieu teh aya teh dikucurkeun aya tehan ternyata di jerona aya racunan jadi racun ilmu ge sarua ilmu nawa akur bae ngan ieu kacampuran apa henteu ketika dikaluarkeun turulung waduh ieu mah bau kredit ilmu ieu karasa ku urang aya kredit asana ieu karasa ku muridna karasa diturunkeun deui ka doset weh aya bendera konengan karasa tak urang nu ngadengekeun ge waduh ieu ilmu
campur bendera koneng ya ilmu ya. Aya karasa kajen gugu wahage antara nu bening murni jeung nu aya muatan-muatan eta bakal karasa. Percis botol anu dicicikeun kumaha cairna di jero bakal kadeure urang wani nginumna. Ketika treh dituruhkeun, wih herang amat ieu mah malah kadenge zam-zam perebut urang. Lak 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 lak. Nginah luar biasa. Ketika kadeuleuh urang, heuy aya racunan sama budak. Embung urang tadi dipaksa ge embung. Iyalah ilmu nu dituruhkeun melalui lisan nu aya di jero hate kumaha kacampuran di jero hate. Ketika kacampuran ku bendera koneng karasa aya konengan dak karasa aya kreditanan tama karasa ka aing ge asana nyulusup ke jero hate emang mana akur jeung aing dan lain-lain sebagainya. Tuh itulah ilmu eta adalah cai nu mantak urang sok ngabahasakeun pangiramkeun coba lembur ieu kan bahasana kitu siraman siraman mah cai begitu disiram orang racun. Aduh barang datang kiai eta urang lembur dia kurang karacunan kabeh kunaon tuh racun bendera koneng gitu kan salah ngondang. Masya Allah nu di ditu ba waduh karacunan bendera hejo di ditu nu di ditu sarua ieu hese tah hayang nu murni jasa supaya tarari tatangkalan jararadi nyembrung. Masya Allah mentak pangiramkeun si hade beta besi racunan. Nah jadi rebo isuk rebo wekasan ulah waka ka mamana ulah waka ngadarna naon nginum cai salalim heula di unggal lembur nyararieun kiai-kiaina silakeun terus ka embergeun terus pikeunnan ka masyarakat sak gelasna 5.000. Wah aya racunan ya kajian gua kumaha ge ieu kiai aya racunan ieu lamun aya make kos kituan ulah diinum geus bae diinum racun ya racun ikhlas itulah wa tasbutul qasama jeung tetep sumpahan hartina laksanakeun persumpahan bil qatli dina soal pembunuhan bimahalil lausin nu aya dina tempat laos artina di hiji tempat anu aya laos naon laos laos teh wa huwa qarinatun lisidqil mudai hiji tanda untuk menguatkan yakni qarina ikeun ngabenerkeun mudai kan kieu lamun aya seseorang terbunuh kemudian kanyawan pembunuhna gampang tinggal di tangan bae tah tangan lompat ka mana ge tangan gampang polisi neangan melacakna mudah. Nah kuarima terjadilah pembunuhan ieu teu kanyawan saha nu ngabunuhna tah eta kan kudu diteangan kanyawanana ieu di mana terjadina ternyata terjadina teh ieu teh mungkin bae di lapangan mungkin bae di pengkolan mungkin bae di kampung mungkin bae di gedung mungkin bae di jalan cai mungkin di jalan kereta eta kan aya tanda-tanda celidik melalui korena saha ieu terbunuh bakar urang mana ieu bakar urang Cikupa ieu pembunuhanana di mana ieu terjadina ternyata terjadina di Balaraja bakarna urang Cikupa terjadi di Balaraja maka selidikeun ku polisi pembunuhna kan teu kajawan aya naon antara Cikupa jeung Balaraja terhadap bakar selidik apa punya teman teu di Balaraja sanggeusna boga batur apa boga musuh teu di Balaraja tuh kan apa boga nyana teh kitu perusahaan teu di Balaraja apakah manehanana boga kabogoh anyar teu di Balaraja eta kah selidik eta laos gara datang mulai
Ayo coba selidik barang diselidik kanyahoan ternyata orang zae orang bakar teh ya boga musuh orang belah raja beki mengarah ya Allah ieu di kitab geus dijelaskan percis kos polisi bae mah ngebatak ieu mah orang bisa jadi boga ilmu jiwa kabeh ieu ilmu kejiwaan ngaranna nah bakar terjadi pembunuhan dibakar orang Cikupa terjadi di belah raja ternyata emang Ki Bakar teh boga musuh orang belah raja Khalid ngaranna coba Ki Khalid aya di belah raja ternyata beuki mengarah tanyakeun ka babaturan Khalid telah berapa lama Khalid menghilang komo lamun kieu mah kemarin mah Pak ada tapi hari ini enggak ada geus mulai mengarah laos ngaran Masya Allah datang ke kos gitu tah dibejakeun mantak carita teu kanyahoan ti dituna lantaran di kitab dia geus dipuat nu mata kurang teh melalui korenah nyaho si A bogoheun ka aing kajen kumaha si B teu bogoheun ka aing melalui korenah urang kan keur leumpang aya awewe di jauh keneh nyana geus mencerong we kan ka urang ajunya mere senyum, senyum mematikan. Insya Allah luar biasa. Senyum racun ya kan. Datang ke orang kaimah teh ngahulang bae aduh aing mabok senyum budak. Eta tanda berarti perempuan itu udah enggak jauh. Bogoheun ka aing. Bebeja urang ka babaturan si anu bogoheun. Wah, sia sepede. Atuh aing nyebutkeun bogoh teh aya tanda-tanda. Emang kumaha kitu tanda-tanda? Ti jauh kene nyana neuleukeun. Aju, neuleukeun aju senyum. Katipu sia cek babaturan. Emang nyana mah eueus sia geus senyum bae. Oh, emang kitu. Atuh sia mah katipu. Dasar aja pengen teu nyakona naon. Orenganan tah mah kudu dibawa ka grogol. Tuh, giliran nu edan diajak senyum ku nyana. Nah, ieu mah teu waras ieu mah waras. Ternyata ja benernya oke sakali deh coba sakali deh liwat ka dinya malah bangunnya nate ya mapag bung mengarah jasa tamah mengarah geus tamah geus ulah asa-asa deui geus kajen kukumaha ge bogoh 150% leuwih 50 tamah persen ge wah urang liwat begitu liwat nyana tata dina neuleuh ka urang tungkul saenggeus tungkul ngabalieun ulah waka ditanya eta ngabalir bermakna eta maknana makna teu bogoh eta isuk urang liwat deui geus duka nganti heula bae katilu kali ku urang ditanya neng sedang apa geus coba maning bawa ka Cisoka bae geus puter tasbih kajian kukumaha geus Cisoka teh bagianan eta mah kajian kukumaha ge make ini roa itu ada asyara kaba eta garana korena tanda ieu carita soal trisno ieu mah ieu soal leup-leupan eta kan lain nah ieu ge sarua polisi lebih jeli laos gara istilah fikih nah terjadi di belah raja tanyakeun geus aya horeng boga musuh nah nanyakeun saha musuhnya na Khalid aya kamari mah aya leuwih mengarah tanyakeun ku ari ka pamajikanna ibu istrinya Khalid ya iya Pak Walija kemana? Nggak ada Pak, udah lama dia mah. Katanya kemarin ada, kemarin juga sebentar Pak, terus kemana lagi kali. Ini bagaimana sih Walid kerjanya apa Pak? Dia mah Pak lah, nggak karu-karuan Pak. Enggak, ini kerja sehari-harinya apa? Nggak tahu saya juga. Kadang-kadang bawa motor ke sini, terus motornya nggak ada. Udah banyak yang nyariin ke suami saya mah. Katanya pemalingan motor. Katanya. Lu ngomong yang bener atuh. Jangan pemalingan atuh kalau Melayu mah dia suka curi motor. Iya lupa saya namanya juga orang Belaraja apalah maaf Pak. Iya tuh kalau sudah tuh lu ngomong. Atau bapaknya kan mengajakin ngomong bahasa Indonesia aja. Atau saya juga ikutin bapak ganteng deh. Yo aju bae cak polisi nomor HP berapa? Lain ka Khalid mengkol goblok tak polisi. Iya cak polisi teh sambil menyelam minum air lah. Tolol polisi di akhir zaman mah goblok. Masalah can selesai jeung masalah deui kan eta.
aduh eta mah di ditu di Lampung. Nah ieu kan geus mengarah ya, berarti kejahatanana ieu geus aya mengarah ya. Oh berarti suami ibu banyak yang cari katanya pencuri motor, kata orang, saya nggak tahu sebab udah beberapa hari ini ada yang kesini nanyain suami saya, katanya hilang motor katanya sama suami saya. Terus suami ibu kalau ditangkap udah sebodoh lah, mau dimatiin juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak bener suami saya mah. Nah geus mulai ta istri dah bae geus ngomong kos gitu. Jol bae anaknya ini siapa? Ini anak Pak Oli. Bapak di mana? Bapak saya mah biar ku galedeg aja Pak. Geus begara ya, itu bener berarti. Tinggal di tangan kan Oli. Tangan heula ye. Nah, ieu ketika Oli tertangkap, nah, ieu perlu persumpahan. Iyalah karena saksi teu aya, pelakuna diperkirakeun ieu aya zon-zon, aya sangka-sangka kuat lantaran hiji antara Bakar jeung Khalid aya pesetruan, dua dari teman-temannya, ketiga dari istri, opat tina anak. Nah ieu kajen kukumaha ge perlu sumpah nu kos kitu mah watas butul qasam. Waduh mantep geus teu kudu sarakola polisi ngaji ieu be jadi ieu polisi ngan henteu boga balok urang ya berelah ku urang balok kalapa lah di dieu. Tes betul kosama tetaplah urusan persumpahan fil qatli di dalam soal pembunuhan bimahali laosin yakni wa huwa qarinatun lisidqil mudda'i. Laos eta adalah hiji korena pikeun ngabenerkeun mudda'i bi an wujida qatilun fi mahilatin secara kapanggih Ki Bakar anu terbunuh di hiji tempat di Belaraja misalna au qaryatin sagiratin liadai atawa di kampung nu leutik nu aya permusuhan terhadap Ki Bakar, maka didinya kudu diteangan. Nah engke terjadilah berjalanlah dengan persumpahan. Masya Allah. Ataparraqan hujamun atawa Ki Bakar terbunuhna ieu teu kanyahoan lantaran ieu aya hiji sumur, kemudian sumur tersebut ya caina diperebutkeun ku batur jelema di mana-mana datang perebut. Ternyata Ki Bakar paeh di dinya tah jelema paberencai kabeh atawa merebutkeun hiji perkara model di Baitullah lah. Di Baitullah kabeh ge hayang kanyium ngecup Hajar Aswad, kemudian jelema loba di dinya teh wah perebut berat, terjadilah Ki Bakar pae di kerumunan orang banyak nu perebut Hajar Aswad. Iya kan perlu diketahui saha pelaku pembunuhan anak jelema kan loba jasa di dinya. Nah ieu taparraqo anhu jamun tetap diselidik saha pelaku pembunuhan. Apakah memang akibatina perdesakan, apakah memang aya unsur-unsur anu memang kesengajaan eta kudu dikanyahokeun menurut agama. Masya Allah wah raja saya di urang mah ai sumur mah eueuh nu perebut, kemudian Baitullah ge eueuh aya ge perebut karcis film. Lantaran filmna ieu film rame terbatas. Muatna ngan saukur 300, sedengkeun jelema nu endeup teh 1000 perebut karcis. Bloon eta jelema. Tah eta teh kos kitu tah, aju berdesak-desakan di loket pae. Ieu perlu apakah aya unsur-unsur kesengajaan pembunuhan ieu kudu dikanyahokeun laos ngaranna selidik siapa yang meninggal di kerumunan orang banyak. Nah, atau terjadi model demo, besar-besaran, pakai air gas, geus kitu caritana di kerumunan orang banyak aya nu pae. Ta eta pembunuhan di kerumunan orang banyak, apakah memang akibat daripada kerumunan terdesak-desakan atau memang nyana aya anu ngahaja ngabunuh nyana ieu kudu kanyahoan. Masya Allah sejauh etalah Islam
untuk mengabaikan tentang kejahatan-kejahatan jeung bakal kajahoan bae ka jeung kumaha ge di Indonesia sanggeus kanyahoan si A pelakuna urang teu daya teu upaya si B pelakuna teu daya teu upaya lantaran naon lantaran seperti dikondisikeun babari jasa ngondisikeun pembunuhan hendak dibunuh dengan begitu saya gampang bae di Indonesia mah contoh jelema terlalu sangar jasa maka diuntitlah oleh negara melalui polisi melalui ABRI bunuh dia babari jasa eta teh soal-soal ngabunuh nu kos kitu komo bugot-bugot mah ieu mengkhawatirkan di negara jadi pengacau negara cara ngabunuhna gampang jasa tambah geus aya di kantong geus aya di kantong babari jasa jangan naik motor tembak geus kabur atuh nu nembak nage polisi kadang-kadang ti Mabes kadang-kadang ti ABRI dan lain sebagainya geus terkondisi gampang jasa seperti jelema mengendarai mobil tapi ternyata di kaca hebatnya saya peluru nembus kaca tendang ieu saha nu boga peluru model kos kieu jeung sehebat amat keur mengendarai kendaraan di tol tapi bisa tertembak begitu lamun lain terlatih kan moal bisa lamun terlatih berarti teu jauh ti polisi jeung ABRI tiga moal selesai tambah urusanna emang endek dirapihan teman endek dibeakeun tambah kos kitu terjadi seperti eta sering tapi tanggung jawab di akhirat tetep bae nah iya seperti kos gitu ngaranna laos tak eta teh terlacak sebenarnya mah babari gampang tamanu kos kitu mah urusan dunia gampang tapi di akhirat tetap kudu aya pertanggungjawaban Masya Allah atau bugot jelema anu nentang terhadap pemerintah bugot ngaranna tergantung ke pemerintahanana pemerintah teh ieu teh pemerintahan Islam apa pemerintahan lain ketika pemerintahan Islam jeung pemerintahan lain Islam beda bugotna ulah sabugot-bugot da urang lamun maca di koran di majalah dan informasi televisi bugot anu nentang pemerintah bugot baik dan bagaimana ieu urang lamun nentang ka bugot tentang ke pemerintah urang dilawan ieu kumaha hukumna tergantung kumaha nagarana jeung naon nu keur dilaksanakeun ku negara eta wah jadi panjang acak-acakan mantap ngaji dong geus aya kabeh di kitab teh geus aya kabeh eueuh nu kaliwat setik-etik acan andai kata negara Islam berbentuk khalifah atau naon bae tapi negara Al-Qur'an bugot ieu perlu dihabiskan ketika negara lain negara Islam negara ieu negara demokrasi berarti salah satu rakyat ieu nentang teh ieu karena aspirasina karena dari rakyat untuk rakyat lah bohong ieu mah keur carita baheulanan dari rakyat untuk rakyat naon deui oleh rakyat itu bohong nah kuari ditentang temenang dibunuh urang lamun ngabunuh nyana lain syahid urang lamun merangan nyana urang terbunuh henteu syahid biasa bae naon sebab paneta penentang ge kapan lain agama eta mah bentuk negarana negara juri kapan matak sih gade ieu bugot bae tapi bugot mah lain bentuk Islam lain Al-Qur'an anu diperjuangkeunana mantak ulama KBG tak bae sabarodo tambah kos kitu mah hese ngahukumanana dilawanan ku urang ditentang ku urang kabunuh henteu syahid naon sebab bentuk nagarana doh nu teh pake perhitungan kiai mah maca kitab adu demo tungtung kan ieu demo ieu ngondisikeun pemerintah ieu ti rakyat diadukeun kemudian ieu organisasi Islam ieu organisasi diadukeun iyalah nu perlu dipikir ku urang masalahna lamun terbunuh engke terjadina kumaha apakah ieu teh menang ganjaran syahid atawa said ieu kan cilaka urang tah di Islam geus diatur sedemikian rupa rapi nu tinggalin setik-etik acan hatta terjadi pembunuhan ge terlacak kajen ku kumaha ge sekalipun ieu mayit geus dikubur buka kembali atau dicoba terus dilacak-lacak moal datang ketika panggih kajian hukum hage sebab naon rakyatna perdesana per RT-na kaitung KTP-na aya kemudian diselidiki ku urang si korban ieu jeung kembur ieu kumaha si korban
jeung seseorang kumaha si korban boga hubungan dagang boga hubungan politik boga hubungan budaya si korban boga hubungan cinta si korban boga hubungan naon bakal kalacak ajeun ku kumaha ge ieu lah laos ngaran eueuh anu terlacak ajeun ku kumaha ge nah ieu lah bi anujida qatilun fi bahilatin nah kapanggih ieu nu terbunuh korban di hiji daerah au qaryatin saghirah li adaihi atawa di kampung letik anu manehna boga beberapa musuh di dinya atau perrokoan hujamun atawa tadi padesak-desak kemudian terbunuhnya na pemerencai jelema ieu ge perlu diketahui mantak lamun ti organisasi mah gampang cokot kepala organisasina ieu terjadi pembunuhan adilinya na coba boga rencana dan selanjutnya atau henteu kumaha geus aya ti nagara mah geus gampang jasa tah mah cetu jasa seperti terjadi Bustomi naon karang Serang teh Cecep Bustomi moal kapanggih pembunuhna kajen kukumaha ge si cetu eta lataran nyana eukeur mengendarai kok hebat amat tepat sasaran dan lain sebagainya geus ulah dimasalahkeun berarti eta mah urusanna negara geus kanyawa nya kitab kajen kukumaha ge sehebat eta jeung setepat eta urang naik mobil atau iya mobil lagi mobil kacana dan pepes acan bahkan guys anti peluru guys bisa baik kos gitu mah anti peluru teh jang rakyat jangnya nama tuh nembus baik pokos tank baja teh guys tuh bisa ditembak tapi ngelawan Iran mah tank baja tembak ku Iran teh nyeterun paraeh kabeh nu jerona ge di atuh nu mantak Israel kaget ge stop heula ieu tank baja aing barareak jeung jelema-jelemana pan tank baja mah amfibi ka laut bisa di darat bisa ditembak moal teurak dibom moal nanaon tapi ieu mah kena tembakan teh henteu urung teu naon ngan di jero pararanas marahe kabeh ge atuh kumaha tank baja teu leumpang nu itu teu leumpang cek Israel lagi cek Amerika nanti dulu selidik heula ternyata aya bom daletik jasa sagede kieu peluruna beri di deuleu di dijana Husein waduh ya si Husein Iran mah pangaranna beda-beda banyak Hasan, Husein, Ali, Hamzah eueuh Pendi eueuh waduh lamun toko ektasi mah aya Haji Supendi wah tah ieu Iran lain lalagan stop cek Amerika nanti dulu kok bisa begini nih berarti jitu jasa tan lain lalagan muntak wa fauqa kulli dzi alim dil saluhureun nu pinter aya nu pinter deui Amerika geus ongkang-ongkang tank baja aing saha nu mampu tembak ku Iran des nyetrum kabeh pae sampai kuari can kedeteksi Iran kumaha eta memproduksina batak ditangtangan sini ayo perang sini cek Iran Masya Allah teh urang kos kitu teh apaan Masya Allah lain lalagan pesawat ditampa awak hese dikendalikeun anak lantaran ketika ditembak ke kurang jang naon kan saukur kapalna doang tetapi Iran mah hebat jasa eta tembak kena sasaran balik ka ditu ngajegur di ditu mengendalikan make remote Masya Allah haju remote nah HP di bebek ya Allah ya Rabbi jadi BlackBerry teh lain pakai bobogohan pakai perang mantak kaji pengen boga 5 ge BlackBerry na yang kipu doli Masya Allah eta horenganan nya nama jang trisnoan Iran hebat jasa lain lalagaan tuh eta ngan ekte di expose lantaran setiap nu memalukan ieu keur carita ka deteksi bae kajeun kumaha ge wayahoan bae geus aya kabeh di kitabna kajeun kumaha ge kos sahebat eta teu peupeus teu naon bolong saeutik korban terjadi sehingga nu teu jauh mah kok hebat amat saha ieu pelakuna penjahatna luar biasa atuh lain penjahat mah jadi negara kos gitulah seperti eta bakal kanyahoan laos garana bi anujida qatilun fi bahilah au qaryatin saghira li adai au tafarraqan hujamun di kerumunan orang banyak misalnya main bola halo Inggris biasana dah aya nu pae tilu obat
apakah memang nyana karena desakan, apakah memang aya unsur kesengajaan, perlu dikenyaho. Kus kitulah lawas ngaran. Jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun di mana terjadi lulima bakal bukti nulima. Hiji idza akalur riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba? Urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank diarahan ku urang bunga-bungana tai-tai riba. Masalah naon kuari ribaan urang meuli imah kreditan riba, kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetep riba, ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bayatu tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Ti mimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan, coba naon ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh ti mimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tuh engke eta. Ibadah ka Gusti Allah. Iya kuari urang nah mana nu terlibat? Mana? Urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usahan teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khasaf wazzalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teka caritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pemerintah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khasaf wazzalal, di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing ade. Hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar.
di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus-pemutus hukum, ustad jeung kiai telah menyalahgunakeun mana aya ku ari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae ge kiai geus hese. Nu kudu hukuman haram tetep haram. Kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta. Ieu mah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh, masalahna eta keneh. Kok ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jararadi segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Ieulah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu wa idza zahara zina wa 'alanu bihi kana al-maut wa kasratul nas. Di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba pararaeh ngadadak. Kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin bae. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu wani rerendengan ja isin ku urang lembur. Masih kena aya adab. Tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh, silih pacok di jalan sini. Masya Allah geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung, lain berarti halal, lain berarti menang leuheung, masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina. Ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik baen bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di Puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu, menteri anu cengcemana anu. Eta zaman eta kuari mah geus ambalaya. Ambalaya kuari mah. Lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan kenegaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan kenegaraan Indonesia ke Amerika, ke Inggris, ke mana deuk dipake deuk henteu, tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeun. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an, naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah hari rup di dinya. Uyuhan betah hari rup di dinya. Masya Allah. Nah ieulah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot. Maot ngadadak truk maot. Engke bakal ambalai. Kuari geus kanyataan. Wa idza muliyatiz zakat di mana teu daek zakat jalma halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan. Lantaran eueuh kajujuran kan manusia. Kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah.
kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang ieu WNA WNI warga negara Indonesia asli WNI anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang bayar upeti kan ka negara ketika urang ndak berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir urang kene nu salah datangnya nak mawa duit ke DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan diterima atuh kan laluasa boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atuh nyana leuwih laluasa gerak maka lain sekadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan ge geus dikuasai ku nyana akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur hanya sekedar sebuah kendaraan hanya sekedar sebuah penghargaan hanya sekedar sebuah dunia tapi acak-acakan makan kabehan iyalah lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi tetapi aya aturan-aturan main setelah dibuka blak kuari geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati jadi gubernur urang geus teu berdaya kuari akibat urangna keneh lunak ku dunia tinggal diperhatikan ku urang ka hareup lantaran negara makin bok-brok negara makin kacau negara makin amburadul lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji lain eueuh di luhur nu talar Quran tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang mana atuh ieu napas-napas Islamna tarolah napas-napas demokrasina mana atuh kuari lantaran lunak terhadap ahli zimmah kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah tinggal orang introspeksi negara nu sakieu gedena dicekel ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang bodoh amat urang bloon amat urang goblok amat urang tolol amat urang ditolol-tolol ge emang urang mah tolol digoblok-goblok emang urang goblok kunaon atuh hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil negarana luar biasa geus puguh pertanian logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking mahmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi, tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara berarti kan gede dicaplok ieu negara urang berpikir nayilah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kanatid daulah cekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga
urang teh bertekuk lutut karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku ahli dhimah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang ngomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang. Boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh. Jelema anu empes-empesan kabeh ge kan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun. Negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun. Negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun. Negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung keamananana. Jang kelanjutan hirup urang anak urang incu urang jeung balerea supaya tentrem subur makmur loh jinawi bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.